warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami ya di channel Karun Sunda. Jadi tema kami kali ini ya akan mengungkap mohon maaf bentar dulu. Banyak semut di sini ya. Karena posisinya hutan banget gitu. Ya bahasa Indonesia mah hutan gitu lah kan. Bahasa Sundanya ngomong cek bahasa Jerman mah leuweung. Nah, leuweung pisan. Kembali lagi ke topik. Jadi di sini ada nyala api. Jadi di sini kita akan mengungkap sosok lah makom ya yang kata pendahulu gitu, kata buyut-buyut kita itu namanya itu Bentang Ayunan. Nah, yang berada di Karapyak ya, lebih tepatnya ya. Desa Karayunan. Ya. Karena ya di sini itu makomnya itu kan katanya ada petilasan dari Nyi Rambut Kasih juga ya. Oh iya. Nah di situ ya kan saya penasaran lah karena kan yang namanya Nyi Rambut Kasih kan itu legenda Majalengka gitu ya kan gitu. Iya. Intinya itu pasti bersejarah pisan lah intinya mah ya. Sundana ayaan, Indonya ayaan. Oke, untuk proses mediumisasi kita kita beralih ya ke Kang Aang. Tapi kita sebelum mediumisasi kita akan mengeksplor dulu yang di belakang itu kayak apa ya. Ayo kita lihat dulu. Nah, ini bekas gulingan apa yang namanya? Yang batu mungkin. Batu. Batu kan? Batu. Ya ini sebuah penggilingan lah bekas ya. Iya. Cuman ini geranya ini udah gak dipakai lagi kayaknya. Cuman nggak tahu. Tapi ada penghuninya, Kang. Oh ada. Saking udah lama gitu ya, udah Ya, nggak pasti dipakai. Mungkin nanti kita bahas ya, tapi kita akan lanjut ke topik utama ya. Kita akan membahas tentang Bentang Ayunan. Oke, untuk lebih lanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita langsung saja ke proses mediumisasi. Kita akan memasukkan sosok yang tahu sejarah ya Kang. Iya. Yang sekitar aja lah. Sekarang masukkan aja. Nah ini sosok yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Tong jauh-jauh marane ulina. Mohon. Aya naon? Ieu teh Umur marane teh leutik. nah Bet kailmuan. pan intina kan urang teh Belajar. belajar. Naon-naon oge. Gitu. Nya ai diizinan ku Gusti Allah nya. Insyaallah bisa gitu. Karena atas izin Allah gitu. Karek deuleu umur samaraneh Nya. bisa kailmuan nu kieu. Kada tongko kewajiban. Mohon Bakal maneh. mohon. Aya tatarosna. Oke, puntennya. Sim goreng di dieu teh hoyong terang sejarahna Bentang Ayunan. Itu kapungkurna teh. Makom tamah. Makom. Hmm. Mohon kumaha. Jadi asal usulna datang ka dieu atanapi patilasan kumaha gitu. Tempat naon coba bisa bakal panjang. Monya Nya sa ieu weh. Ieu weh. Palai terang gitu lah. Saka caritana weh. Saka caritana. Iya. Eta teh aya patilasan buyut lamun aya nama. Tapi dari kana yang disebut eyang. Eyang Suro arana. Eyang Suro. Dari kana nu ngajagaan di dinya. Atuh kunaha hayang disebat eyang gitu. Kemudian dewek kana nu di dinya teh heula. Tapi Tapi tempatan eta. Tapi eta kasebatna kan nama buyutnya.
kita baheula na teh saat acan buyut emang patilasan saha gitu teh. Tempat saha. Mata Eta sampai ayeuna pikeun jadi kabarokahan. jadinya teh. Pikeun jadinya menta-menta mah lain kadinya, tapi nya Gusti Allah lah. aing ngaranna jarahnya. Kemana bagi bisa. Penting ulah salah jalur. Anu di ieu mah nya ku abi di ieu mah aki teh sebagai harita teh sebagai panglima apa kumaha kitu. Panglima. Itu lain panglima sungkur. Nya jujur bae lah gitu istilahnya kan. Iya kan istilahnya hoyong terang gitu abi teh kan aki ge kan disebutna apal gitu sejarah ieu nya anu ditempuh ku abi kan aki teh bahwa panglima na gitu kasebatna teh di dinya teh gitu. Sanes saking. Sanes. Sanes. Tah berarti. Punten. Kan meni caket pisan jeung eta teh. Nanti. Ayo nanti. Mata kadenya. Mohon. Jadi baheulana teh pernah ka puncak kusa aku bisa di namian bentang ayunan aning mah cenahnya. Ieu teh tempat pangulinan ieu nya. Apakah eta teh ngan saukur bisik carita anu rakyat-rakyat bisik apakah emang bener nyata baheulana tempat pangulinannya ini? Baheula. Kersa acan ngahyang. Oh, terus acan ngahyang teh di heula ulin tempat pangulinan. Dan ulin. Tapak tilas. Ulin semedi. Semedina. Kan urang mah kan cek carita masyarakat teh cenah bentang ayunan teh cenah pangulinana gitu kan. Eta kurang neangan kasebutna ratu mah tara ulin-ulinan. Ya mohon. Oke Pikiran benar. jang rakyat mah nya aya ulin. Oke benar haritana pedah jeung aya pedah tapa di dinya teh pedah aya masalah gitu teh kepungkurna teh. Bakar diudag-udag eta. Eta teh keur diudag ku seorang raja amun teu lepat mah. Duka kusahanya punten ieu teh anu di da abi mah masih di bawahnya. Punten abi mah teu bukan naonnya. Pangeran Muhammad. Mana eta nuhunkeun obatnya Iya. nyangan buah maja teh. Anu ieu teh langsung ka dia berarti tetapa gitu. Tempat apana berarti tapak tilas. Teu curang teh mah. Dijadikan ka dieu lagi. Urang anu nyaksian. Pas datang ka dinya sanes pakaian ratu. Sanes Pakaian biasa. wujud jadi goreng. Namun paribasa ayeuna malah teu kawas maraneh ka rieu. Padesaan lah biasa goreng jadi rakyat tuh. Tuh, halus ieu mah kieu. Ieu goreng urang. Totol. Dijadikan pisan. Iya ti warga kumaha cik yang iya pilih aya panaros gitu sa kumaha Kang masuk bisi kaya iya teh hoyong terang gitu sejarah iya teh gitu bentang ayunan gitu sok ka dieu lah Kang tong isin-isin lah sok ka Kumanya? iya ti iya na wargana iya teh itu hayang terang gitu sok si kaya panaros nah apakah laras teh Ya laras lah. Naon dilaraskeun teh? Tong pada belaras. Ada tempat patapan nyiram bekas. Ze tapana sabaraha lami Eta. Nyaho sabaraha sam ta eta kan tos tapa didinya nepikeun ngahyangna apa kumaha? Nepikeun layang. Nepikeun ka bau seungit jadinya. tapi punten ya aya lagi ayahnya di dinya Terus tong sebutkeun atuh. nya sabab
Kieu nya abi bade nyarita ongko teh. Apakah benar ada aya ieu teh, aya kurungan asma di dinya? Kieu ya. Kawas gitu tah, kotak gitu. Anu nyaho jauh kade jaganya. Mohon kan ieu mah ibaratnya kan koyong terang gitu. Punten. Ayo terus nanti Eta kumaha bisik naon gitu aya lah. seorang apakah baik apa kumaha gitu teh ramah kumaha teh gitu sok. Aya kan lah semenjak Oh. eta nya eta tapa didinya nya eta teh kasebatna teh bermasyarakat teh tak emang kebon Oh tapi sok aya rakyat kan teh. Maksudna teh jauh ti lembu aya bae aya wae sok aya nu manggihan sebab zaman baheula mah leuweung ge nya loba nu liwat-liwat. aya. berarti kieu nya ki puntennya eta anu pan keur tetapanya di dinya teh nya jalur harita teh gitu baheulana ta pan dipasrahkeun ka aki peperangan eta jeung kerajaan naon eta di wilayah dinya teh peperangan jeung kerajaan naon Cirebon. Kerajaan naon Cirebon? Kudunya Nya hoyong terang gitu. Amun diizinan gitu, amun iya gitu akina iya mah gitu. Nya henteu nya cenah naon gitu. apal anak Raden Wala Sungsang. Nya Mantap. anak Raden Wala Sungsang. Perang jeung eta Terang jeung eta urang. gara-gara naon teh? Hanya kudu balikan deh ngomong. Oh, gara-gara apa teh? Oh, eta nu tadi disebutkan. Aran kerajaan Hmm. kejayaan itu. Teh aran teh ciri khas kejayaan dan kejayaan kerajaan Cina. Mohon. Tapi nama alakur deh. Naon? Yang Damai. Kuratulah. damai Baheula maksudna mah teh. baheula nu ayeuna mah ayeuna. Sampai kolot. Bener. Nya benar sih ai kahayang mah nya rukun lah. Bener. Gitu. Sabab kan aya rukun Islam gitulah. Nya aya rukun. Aya ieuna tadi ieuna ge kudu rukun. Amun cek Prabu Siliwangi mah Ciri ciri asah, Ciri ciri asuh, Jadi ciri asih. asih. Kumaha sih? Jadi asa asih asuh. Oh. Ciri singgitan teh gitu. No. Punten abi mah kirang ieu nya gitu. Nembe iyalah gitu tina Belajar, cariasan gitu. gitu. Nembe belajar gitu. Kurang iya sih. Nya nyantos atuh ge hatur nuhun ya. Waktosna caritana terus di ieu nya atur nuhun terus hadir gitu. Oh nya kieu ki. Kan saurna sok aya nu cilaka di daerah ieu. Eta kan. Tadi Buat dicaritain. ya salam-salamnya. Tapi pas sebat Dan teh bagianna orang di dinya mah. oh lain berarti beda deh tah. Hayang metode kieu deui nya. Namun hayang kawas kieu deui. Mohon Itu paling mana Ki? Anu mana? tanjakan makanya jalan. Nu ayeuna aya makam. Oh di dinya Eta nu teh makam teh di baheula. Naon? Geus aya di dinya. Ya orang kan mengungkapnya, selain mengungkapnya orang ge menetralisir lah pas sebutna bersihan kan karunya lah jalma oge kan embung lah nu cilaka teh gitu sana. Mun urang teh kudu tentrem, kudu damai gitu kan. Makanya orang non cilaka gara-gara nu kieu gitu. Emang sih semua jalma pasti boga kasalahan, tina kurang sopana lah, tina naonna pasti gitu kan urang hayang leuwih jelas gitu nya kayak paling ge diundang maksudna kumaha kahayang. Ya, iya we nya ki rampes. Oke
ya kan tadi sudah cukup jelas mungkin ya, jadi baheulana teh eta kumaha Kang tadi nu kasih mak teh, jadi emang pernah katincaku nyi rambut kasih, jadi baheulana ge kadina teh penyirikeun gitu sampai pakaian oge penyirikeun seorang ratu gitu kan. Peperangan jeung anu di Cirebon teh ya pastilah bagian kalian bagi kalian gitu yang tahu sejarahnya mungkin akan komen maupun apa boleh gitu, silakan komen aja Kang. Cuma langsung we Langsung. jadi di dieu teh kan sok aya nu cilaka gitu kasebatan teh, sok aya nu tabrakan, sok aya lah cilaka. Aya kejadian. Tadi kan saurna gitu emang bener aya faktor ti gaib nyata ti palidinya Pada kita- ngelakson cenah. pedah gara-gara kesopan teh ya, gara-gara kumaha teh ya gitu kan. Ayeuna urang nyobaan diasupkeun gitu. Siap Kang? Sampurasun. 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 Dia sebagai tataran. Abdi. Jalmi. Kianya. Punten bade tataros. Aki anu ti palih makam. Bade tatarosnya oke leres sok aya nu cilaka di bedahna. Pada masalah apa? Pada Iya. sarapannya. Oh berarti nu nyilakakeun aki. Bener. Bedahna sih. Pada tadi sopanan. Oh jadi jalma teh teu ngalakson heuh teu nyopanan gitu. Kan kieu jalma teu sakabeh bisa nempo alam gaib. Jalma hargaan paroy pasti aya. Iya, setiap anu poek, setiap anu cang pasti aya jin. Jalma teu sakabeh apal, teu sakabeh bisa nempo alam jin, teu sakabeh bisa ngarasakeun aya jin. Kecuali anu bisa. Duka gitu. Ieu mah jalmi teu salah, teu apa, jalmi polos, teu nyaho naon, anu bisa kitaranan. Lain ku kitu na ngaharga era tuh. Nya kudu nyirikeun bahwa urang bisa. Kanon ge sifat tawadu. Cik rada di heueuh. Kahayang mah rada di ulah lah dicilakakeun teh nanaonan sebenarnya. Kamari-kamari ieu aya korban opat. Kamari-kamari ieu aya Amena. ulah. Amena. Biasakan Goreng. kuat dah we. Goreng. Ulah nyilakakeun. Bangsa Jawa. Jadi orang malenit tah ngajak kesepakatan. Hayangna kumaha? Hayangna. Ayo urang hayangna kitu ulah. Kumaha? Ulah nyilakakeunnya. Emang naon sih anu di pikiran kita ya naon sih? Hendak ka jelema cik diwajarkeun. Kunaon? Sok carita apa baheulana dendam ka jelema apa kumaha? Kahayang. Boga sabaraha prajurit aku teh. Pikeun nyilakakeun. Oh, berarti sorangan. Ku sorangan dicilakakeun. Waduh. Jadinya mah nu sakti, nu kuat. Di alam jin, di alam gaib nu sakti. Kecuali mah diizinkan ku Gusti Allah. Leres Kang? Leres. Itu kayak mau ulah nyilakakeun. Nanaonan da kain ngelakakeun. Naonan sih? Dewek kaina kuing diganggu mana? Teunya. Jalmi ge sami. Sarua wae. Komo kasebutnya itu sampai cilaka, sampai labuh. Dewek macam Sampai kan aya nu meninggal lah. Sok.
ayeuna korin-korin cerik hayang kadunya da geus teu bisa geus teu walakan dek ayeuna ngorbankeun saha jiwa dosa derek kan loba numpuk ayeuna geus sabaraha jiwa geus maot ku anjeun ulahnya tanya kakak ulah sakali-kali deui guna ambung geus tiba heula lain ku masalah geus tiba heula boh anyar boh geus lila dek ayeuna digang ku embung jalmi geus sarua oke ulah ngaganggu jalmi jeung jalmi masing-masing loba ngomong jin cenah masing-masing ya anu masing-masing nah ngurusan kena gini mah bikin kuat bikin naon ulah kakenjang sok jangan berhubung ieu aya masyarakat itu Allahu Akbar. Kumaha sieun anjeun ngadenge Allah oge. Aya dewek sarua ciptaan Gusti Allah. Nah, sarua nah kasebut teh nyilakakeun ciptaan. Geus kahayang aing. Nyamuhun. Emang eta kahayang dewek, tapi ieu kahayang urang ya. Ulah nyilakakeun kunaha apakah Gusti Allah nyiptakeun dewe ya komo geus apal nah teu era da ciptaan sa Gusti Allah jalma ciptaan sa Gusti Allah ngan beda cicing akan di cicing dia atau kabur orang main nah kabur hah non cicing nya nah amung lebur nah adalah pintar di apa mendai sebutnya apa Gusti Allah Gusti kamu Gusti apa namanya irin kamu Gusti Allah pengen hampura naon anu tidak wajib terbuat ini dewek Ismail sarua di dunia mengan sementara kan intina sawaran udah dicilakakeun naon dicilakakeun emang pasti musuh kabehna anu gaib ya punten ge ge tadi dewek nyokot ieu kadana ah tadi kan cokot deui dicilakakeun cokot deui ka dieu
Dewek mau lepas. Ngomong lebur. Kali kan deh. Punah dewek kajian iya. Allah. Atas izin Allah ya. Di dunia wono sakti, di gaib oge wono sakti. Sok. Dibalikin deh mah. Dibalikin deh mah. Mau ketipu. Kita mana? Kadirkan. Mau bisa. Aku mah. Ngarek itu baik ngarek. Orang Batak deh. Sok, balikin deh mau. Sok balik. Wah, lewat tukang dia mah tuh kudu di sopanan. Enggak. Naon? Pindahkeun. Arek. Bener. Del. Sok ka dieu salaman heula. Kurang salaman heula ka dieu. Salaman heula. Asyhadu alla di mana-mana ge asupula Islam, kurang dibere anu nikmat. Ya rasana Islam kieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing, resapi ya. Cicing. Kumaha nyanyi engke ya gambaran dewek amun ayeuna teu asup kitu hayo wae ngaganggu kayak dewek bakal kieu tah ketempo dewek ning teh ayeuna tobat daripada ngaganggu mah kitu kuring nyaeta neangan kuat dewek bogan naon eta jeung naon hah pamere ambe kuat lain kayak gitu iya naon iya jeung naon iya jeung kieu hah dewek sebagai panglima oge sombong wani cukat cokot lewat tukang kadia rajana sok kita kadia rajana benar dewek pindah sok syahadat lah asyhadu alla ilaha illallah sok cabut lah dicendelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini gak tahu rajanya, gak tahu apa ya jensa ya sahab kerek baik kerajaan aja deh tadi itu tadi coba deh
ngomong paduka tadi raja nale di raja di mana ini asup nyerang sini ada di tahan di mana udah paling aku aja nih dari silakan nggak ganggu yang lawan hah nempuk itu sieun urangna hah nah dewek mari cepat copot nah kurang dia lah secara damai ayo di mana semua di mana tempo lah kan dia hah hah hei mana dari penguasaan hah berkuasa dewek Hai mas tadi sosok apa kayak raja gitu pakaian tadi kayak raja yang tadi ya masuk ngerobos iya sih alhamdulillah ya yang tadi udah diislamkan ya yang masuk ke Kang Randy ya yang masuk ke Kang Randy udah diislamkan alhamdulillah udah diamankan gitu yang tadi insya Allah kita amankan lagi gitu soalnya banyak gangguan ya gitu Iya kan. mungkin itu di luar kamera apa gimana insya Allah lah Insya Allah di luar kamera karena waktunya Waktu ya, udah malam gitu ya udah jam berapa ini setengah 12 gitu jam berapa 12 oh itu kemasukan lagi Assalamualaikum Assalamualaikum hah Anjen di Marana. di Karayunan. Karayunan. masih Nya. catat masih catat Catat. mengungkap sejarah Ungkapkeun dari dia. Udah Di- zaman ayeuna teh Nah. orang eta bentang ayunan. bentang ayunan engkau sungkap namanya entos ngan ayeuna teh Banu nerobos. ganggu gitu non robos anu robot gitu anu ngaganggu 46 ke Curugol. kunaha nah hari curugong Ini gimana? Jalan. iya teh nu ngaganggu ya mah. Ganggu. Oh, itu usaha. nampaknya kan Gitu. Kan ke Curugong kan di situ tempat ieu nah gitu. Tempat rala istilahna Pamandian. gitu. Pamandian dewekana tempatna. Padahal mah di situ mah bager gitu. Aki itu apal urang. la haula wala quwata illa billah Tenang, tenang. Tenang, tenang. Celak aduh. asli Kang aduh jangan
adatnya ya Kang Bro. Ungapnya. Pasti ungap lah. Pokoknya ini benar-benar liar aduh. Sebutnya kan orang teh kan butuh kepekaan, butuh langsungnya Kang. Matak tadinya sebenarnya mah orang tenang sih, cuman ya itu nyerang gitunya orang kudu pekalan. intinya kudu peka, refleks kan. Soalnya ditarik deh ngeganggu deh ya. Soalnya Gitu, tadi soalnya benar-benar gitu. benar-benar ngeganggu. Saya Benar. orang insya Allah lah ulah tertipu daya dengan wujudnya gitu. Karena jin itu bisa berubah gitu, bisa berupa apapun juga bisa. Kang punten, Kang ngayakeun tadi ya. Tadi ekna kabur. Ekna kabur. Assalamualaikum. Sampurasun. Iya, kayak ganggunya. Di mana ya teh? Di mana juga? Ini tadi lain. Ayo tuh mah. Eyang. Oh, Paliwetannya. Oh, sisi jalan. Mengungkap sejarah. Bade, hayang terang sih. Pedana sih nyilakakeun baik itu teh. Dalmana kumaha? Saya ingat ke Gusti Allah. Atuh sampai disilakan. Ji, nah justru kasih kesempatan untuk bertaubat. Ji, nah Gusti Allah oge mere taubat kan ieu. Ji, dan bisa hirup masing-masing kangagang pajang jin buka kaayang boga Gusti Allah kayak kana yang Gusti Allah salam ya jin bawa langkai kita ke Gusti Allah berarti kan boros nya maka nanti mun bisa ulah sampai aya nu ieu gitu. Minta tolong lah ke bangsa. Kan tidak sebagian. Itu sakabeh. Itu sakabeh. Nanya ngomong dulu bareng. Bisa ngalah. Nanya orang kan tadi ngomong kumaha. Urang mah nyokot oge nu ngaganggu. Nya nanya nyamuhon ya terus ji nya aki oge kan ngaganggu kan
naon nyai naon raja gitu anu istilahna anu pangkuatna gitu nyai nya kurang oge kita kabeh ieu entong diganggu lah istilahna ayo nu ngalewat abong teh eling ka Gusti Allah nya mungkin Datang ka imam mah ibadah nya tengah mokan ayeuna akan ke apa jalma teh aya anu langsung prung urang oge ye balaka bae aya anu langsung prung buru-buru gitu aya nu bismillah aya eta teh urang ge balik deui ka dewe urang eta nah beut ngaganggu gitu nah urang ge alasana kitu nah beut diganggu ciri bakalan jauhan ibadah jalma ge sarua naon santuy macam bismillah saja tapi naha anu sopan anu kitu naha beut aya wae nu cilaka itu korin di loba di iya naon rada nanjak iman dalam macam naon iman kudu bener-bener kabusieun ka Gusti Allah nah nya karena nama zamanna beda ka zamanana zaman ayeuna ina sungut sieun ka Gusti Allah itu kangge kunaha atuh tadi nyamar tadi nu asup gitu apa serum jangan serum kurang mah kekayaan sebab iya. kekayaan masing-masing kan orang mah kieu nya ngadenge gitu teu kieu teh cenah loba nu kacilaka memang urang tragedi ditempok gitu aya wae gangguana gitu kieu ayo bae teteh gitu ngan urang dininya teh hayang apal gitu pedahna sih gitu kieu pedahna gitu kieu cenah aya alasana hiji-hijina cenah teu sopan gitu kieu ka hiji-hiji naon teu ngalaksonan cenah kendaraan gitu kieu sopan lupa nya contohna na motor tah gandeng tata kan orang digandeng nya orang itu sopan berarti iya tuh nya nya sing bisa ngayeukeun lah ki kan kasebutna apa lagi oge gitu teh ani nyamar cenah ulah disebutkeun resep disebut akimah oh gitu nya orang alihkan ke selubaran tapi namun ayo ngabecaan ya orang sholat orang sekali itu syukur apa dewekan nekatkan namun pasayu nama dewekan ngalisan ngomong kacing tadi komik lamun panjang Sirum harita hewa anu ngaranceun surga kita cucu bacaan terus no kemudian itu mau ada cucu pada naon karena terus masalah dewek mengawajarkan makayaan dewek karena kayaan dewek terus tahu jawabnya terus jauh lagi kemarin pulang dari gitu kurang lain ku tengah bimbing dari dinya ngerama diulah-ulah dengan ucapan terkasar cara lisan
matak ge aya teh urang teh butuh hayang apa sih anu ngaganguna gitu teh gitu kasebutna teh teh Eling. Izina non. gitu Jadi mata kurang teh kudu bener-bener eling. nya aya nama ayeuna kan kasebut tak Langsung lah gitunya. nya gitu ti ieuna Ente sadar wakalan Bener. polos we wakalan gitu mabok mabok minum Maksiat, maksiat nyaho Maksiat. cai Komer. cai nu bikin Homer. anu dilarang ku Gusti Allah anu dilarang ku Gusti Allah gitu larangan nu Gusti Allah eta datang ka eling teh gitu eling kesakaraatan nya eta mah sakabeh ieu ngan anu dikhawatirkeun teh eta teh anu sejena gitu teh anu ieuna teh ngatak ge hayang nyaho ieuna teh lah jadi aya nu mabok mah urang oge wallahu alam kan gitu bisa jadi anu gandeng kenal pot beberebetan saking kunaon teh sadar dewekana gitu kangenahan gitu maka ayeuna mah geus apal tadi teh dibikin naon Tuluh, linglung. Non kesadar gitunya. mundutannya Nundutan dulu. Bang ngalamun. Nah, jadi aya nama tosnya Kang. Jadi apalah kesimpulannya? Jadi emang sih jin loba nu ngaganggu, loba pasti di mana tempatnya. Tapi kan ieu udah geus aya penjelasan bahwa jelema-jelema keneh balik deui ka jalmi-jalmi keneh. Ya, kurang sebagai jalmi gitunya kudu eling lah, kasebutna kudu ingat ke Gusti Allah. Bener cek nu tadi kan kasebutna lamun dewekana nu tadi lamun ayeuna kabeh nu goreng di bebener engke mana coba ti Gusti Allah. Jadi urang teh dah we hari-harena kunaon dah cenah di dieu mah geus teu aya. Dah di dieu mah geus anu coba urang teh sanajan kitu oge berarti urang teh kudu ingat ke Gusti Allah. Kudu terus mawa iman, kudu kuat imannya Kang. Kudu intina ingat ke Gusti Allah saat beberangkatan maca bismillah istilahna. Maca doa sabisa-bisa. Sanajan rek buru-buru rek nyantai. Kumaha Kang? udah mungkin segitu aja ya malam ini Terima kasih ya buat penonton, buat masyarakat yang udah datang sini ya. Saya Ang dan ini Kang Yudi. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Waalaikumsalam.